Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya tante sana tante abah ajengan. Kuring mah sanes ajengan, sanes kiai. Oh. Manusia biasa tukang ulin. Aduh, astagfirullahaladzim. Jika ada ilmu nada jeruk lagi bapak ajengan. Ajengan. Ajengan teh semua. Ari jero teh kudu dituluman, ari kemudian ka koreh, jero mah hese ka kobet. Allahu akbar, Allahu akbar. Tah ayeuna teh tos akhir zaman cenah ge. Cek bapak dalang teh, kumaha cenah ge? Gedong kosong tanpa isi. Namun teh maksudna teh. Lamun bulan puasa isina pinu. Amun lain bulan puasa ngan sajajar sampai 2 jajar. Jajaran teh mun bulan puasa mundur. Lain bulan puasa mah maju. Eta hartos teh Gedong luhur tanpa isi. astagfirullahaladzim. Ayeuna teh tos akhir zaman abah ajengan. Sumuhun. Naon cirina tos akhir zaman teh? Ciri-cirina awewe juga lalaki. Lalaki juga awewe. Astagfirullah. Aku sabak akhir zaman tanda-tanda ya musibah di mana-mana, Corona, bencana di corona. mana-mana. Penyakit wabah di mana-mana. Waras isuk tusuk sore. Bisa kaya zaman rezeki. Kita kan ulah lampakeun para manusia sorangan. Anu sarala. Saralan sararapa. Ngagugulkeun harta duniawi unggul. Ari kana ibadah paroho. Budak-budak dunia. Sungguh anu bener tinggal bener anu sareng salahna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dupi saurari terus ayeuna zaman nama aya imam mah di saurari teh muncul rasa teh. Ari kafir ngamaceun bari muncul imah mah duka di mana? Duka iraha, duka saha? Abdi mah kurang pati paus eta. Di mana teh abi wirangan teh di urang di Sunda. Nya, mugi-mugi mah atuh ditata sedekah rahmatan Allah. Imam Mahdi. Allah. Rahmatan penyebarkan agama Islam anu bener-bener sae leres nu jujur. Di tanah Sunda. Mohon carios nama. Keturunan Nabi Muhammad Rasulullah. Da suturkeun lagi nya. Turun Rasulullah teh urang teh di Jawa. Di Sunda Aya teh. tanda Jawa makan seueur generasi penerusnya aya Habib, aya para ulama, para kiai, para ajengan eta kan penerus kanjeng Nabi, penerus kanjeng Nabi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hujan agung teh jadi dua tuh. Mohon sabeus teh nyata hujan agung teh jika nikmatan barokah nu ditimpakeun ka Gusti Allah. Akhirnya teh tahun baru kan teh 2022. Mohon mugi-mugi urang kabarokahan ku tahun 2022 teh sing aya barokah manfaat bikin sesama umat manusia bikin jajaran Selamat sarayananya. Corona sih tinggal tuntas. Corona enggal tuntas. Manusia anu hidup di alam jagat Indonesia teh sing saralama, sing barokah, sing manfaat. Sing Aya di sareueur bersyukur kanu kagunganana nyaeta ka Allah. Alhamdulillah nuhun apa ajengan nuhunnya. Bisa-bisa we aku di majami bodoh. Biasa naon. Pinter pisan da teh. Aduh pinter mah angin alo sahiji. Mohon. Manusia mah ulah ngaku pinter. Allah, Mun pinter. manusia ngaku pinter cilaka. Sabab anu gaduna ge teh ngaku pinter. Kitu cek abah Mangga sok abahna dikubur ada gua abahna Oh, dikuburnya. ngeukeul sakitu berarti abah mah nya. Mohon. Abah bade permios. Mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah kitu tah para wargi. Dakwah Islam bobodoran kisah di Abah Ajengan Baskom alias Abah Bastus. Abah Kusmana Kiresa Bakom Dharma Kuningan. Mangan teh mendirian dengan tukenun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.